أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun sing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu dijaga. Sing bager sabab didukung ku bapa sareng ku indung, ulah sampe make tiung tapi handapna diriung. Ngadandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, cina masing-masing diri, sabab ieu hak asasi. Teu sadar di arelingan, teu sarieun ku siksaan, hate kebal teu anggapan, malah mah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, dipoto jeung di video, nepi loba anu nempo, asa persis iklan sampo. Di zaman kiwari miris, jalma jore jalma gelis, ngaja joget erotis, dina TikTok menit tragis. Nu jadi pikiran kuring, nakos jalma nu sinting, senam teu beurang teu penting, bari bangga dagang pingping. Cenah mah keur kasehatan, dipiralkeun teu eraan, malah jadi kebanggaan, pan eta kamaksiatan. Nalika dinasehatan, berdalih kapan geus zaman, eta nu ngundang teguran, ti Gusti